Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Wilujeng patepang deui sareng Ki Sunda dina acara anu maneh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Neraskeun hanca anu katunda wengi kamari judulna nyaeta Gara-gara Sumur Ajaib bagian ke-13. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Geus moal salah Kang Adim teh nyieun rucah salingkuh ka pamajikan. Aduh, mak, kumaha wae atuh abdi teh. Geus teu kuat, mak, hirup dipiara ku Kang Adim teh. Nya teu diurus, nya dinya nyeri, dijumsih bari segruk manehna ceurik. Geus tangtu lain rek usaha, paling rek poya-poya boga deui nu ngora. Teu boga duit ngagerjud ka mitoha, nyieun akal panipuan. Mun seug aya hayang nyarekan lak-lak dasar emak mah. Eta meni teu euleum-euleum bebeja budak gering, dasar tukang tipu. Jumsih na milik maneh teh ripuh-ripuh teuing. Teu ngeunah, terus terang emak mah teu ngeunah, teu sudi boga minantu model kitu. Mah eje terus kukulutus ambak-ambekan. Masalah mak manehna teh boga deui nu ngora, meureunengan duit teh keur kawin. Abdi mah moal ambak ari duitna ladang usaha mah. Da geus lumrah lalaki mah ngan ieu we make wani-wani kitu ka emak. Aduh Gusti, segruk deui Nyi Jumsih cerik semunu ka nyerian. Iraha cenah balikna salaki maneh teh Jumsih. Teuing atuh mak, ari bebejana mah paling lila ge 4 poe. Duh mak, hayang balik abdi mah mak. Gampang soal balik mah, tapi duit mak kumaha da lain duit tiis. Isuk pageto ge boa nu pesen barang ka mak teh nagih. Ari mah rek mayar kumaha, ari duitna can dibayar ti salaki maneh mah. Ngawirangkeun wungkul ka mitoha teh. Ari geus kumaha atuh mak, da abdi mah hayang balik geus teu kuat cicing di Cibuntu teh. Era ku tatangga Nyi Jumsih keukeuh hayang balik. Rek naon atuh cicing wae di dieu oge, geus we balik. Ngan engke tong waka gurung kusuh, sabab duit kudu katarima deui ku emak. Ayeuna mah kieu maneh cicing we heula di dieu ngadagoan datang salaki maneh. Mun geus datang buru-buru tanyakeun penta deui duitna. Geus katarima onaman rek balik oge teu nanaon. Teu sangka teuing Kang Adim teh bet jadi kitu. Teu cara baheula daek ngurus, daek ngabajuan. Da eta tah kana buntut wae komo ayeuna mah aya sumur ajaib. Manitara absen unggal poe indit ka sumur ajaib. Tibatan aya milik mah geuning kalah beuki sangsara. Ortodok pisan salaki teh. Bodo sarwana jeung maneh. Da ti baheula oge emak mah teu satuju maneh kawin ka si Adim teh. Teu satuju, teu doa. Ngan maneh nu maksa. Ayeuna mah karasa meureun nya. Geus tong loba omong ayeuna mah. Kumaha engke we mun salaki maneh geus datang deui. Ibu eje bari mikeun deui incuna ka Nyi Jumsih untuk kekerot ngageremet. Awak ngaleper tina ku teu tahan nafsu. Gemes abdi mah keun mun datang rek diesek-esekkeun. Tumana laki kitu mah. Eta nepi ka wani nganjuk ka mitoha. Leheung mun keur kaperluan anak pamajikan mah. Ari ieu kalah dipake teu baleg. Kitu we mak rek balik. Mun geus datang omat mak bejaan ka ditu nya. Memeh balik mere heula duit 50 perak atuh Nyi Jumsih atoheun da boga keur meuli beas. Sanggeus indunga balik Nyi Jumsih terus ka jalan maksudna rek neangan sobat-sobat salakina dume hayang nanyakeun perkara nu jadi salaki. Susuganan meunang katerangan nu bisa netelakeun kana kalakuan salaki nu sabenerna. Kabeneran harita teh uca keur aya di jalan atuh gancang ku Nyi Jumsih di geroan. Anu di geroan nyamperkeun pok wae nanya, "Aya naon, Ceuk?" Lain ari Kang Adim bener boga deui kakenalan awewe.
teuing atuh cek da teu gaul ayeuna mah tembal uca rada ngelapar da puguh rumasa bohong manehna bingung ari rek terus terang da teu wani ari rek bohong sarua karunya ka Nyi Jumsih tapi dasar jeung sobat kapaksa manehna ngawadul ngajawab cukup teu nyaho nu bener ca ulah mindingan pedah ka sobat ece geus nerima beja cenah Kang Adim teh boga deui nu ngora ari ece teu nyaho di mana-manana matak nanyakeun oge da uca mah sobatna sahanteuna meureun sok sarusiah nyaan ceuk abdi mah teu nyaho lain pedah ka sobat mun nyaho mah piraku deui ku abdi rek dibuni-buni uca hayang diandal ari eta awewe nu ti heula diabring-abring ku uca jeung jang ade teh saha geuning Kang Adim ge harita milu ngiringkeun wawuh henteu tah jeung awewe eta teh Nyi Jumsih curiga ka awewe nu ti heula diiring-iring ku Jang Adim wawuh mah wawuh ngan teu nyaho imahna biasa eta mah awewe lieur uca tetep ngawadul beungeut bareureum da rumasa geus ngawadul nu bener ca bener keur naon atuh ceuk dibuni-buni oge da moal aya nu ngaburuhan sok jeung saha wae atuhnya babarenganana teh sugan uca nyaho sok ka mana manehna teh nyaeta henteu ceuk da ayeuna mah panggih oge tara mun kitu model ti heula kasaha atuhnya nanyakeunana penasaran ece mah keun ku ece rek ditatanyakeun Nyi Jumsih bari terus ka kidul unggal sobat-sobat Jang Adim ditanya tapi seurang oge eueuh nu daek ngabejakeun kabeh ngajawab cukup kudu ka atuh Nyi Jumsih angot beki ngageremet hate teu sabar hayang geura jol Jang Adim datang hayang geura nyarekan lak-lak dasar isukna Ibu Eje datang deui ka Cibuntu nanyakeun Jang Adim ti imah geus ngageremet hayang nyarekan tapi datang ka Cibuntu minantu can keneh datang atuh kaambekna beuki nambahan ari Nyi Jumsih geus teu bisa kumaha manehna teu nyalahkeun ka indung da memang bener salakina nu salah antukna jadi ambek hate geus aya niat hayang balik ka indung ka salaki rek minta diserahkeun cek emak oge heug wae ngan engke ari geus balik Jang Adim ari sabab apan duit mah aya di manehna syukur oge maneh minta diserahkeun da keur naon tetep ngahiji oge ari terus-terusan kieu mah ke heula sabar ari geus katarima deui mah duitna teu nanaon Ma Eje ngabejaan anakna teu sangka atuh mah abi rek dikieukeun ku salaki ayeuna we mah rek milu ka emak Nyi Jumsih maksa hayang milu salah ari maneh balik ayeuna mah sing hareupan heula nu jadi salaki geus beres mah hayu teuing ku emak oge ditarima pokona duit emak kudu balik deui sabab duit batur sedang nembogana tadi oge geus nagih ka imah atuh dagoane mah sugan we manehna datang poe ieu leuheung mun datang beurang kumaha mun peuting meureun emak kudu cicing di dieu ari di imah saha nu nungguan jeung rek aya perlu deui emak teh pan kudu usaha ayeuna teh aya jualeun barang naon mak ieu kongkorong tuh mani alus kieu Ma Eje bari nembongkeun kongkorongna ka Nyi Jumsih nu saha ieu teh mak nu itu we urang ditu manehna teh butuhon pisan duit nyanitah mangjualkeun ka emak sabaraha gram ieu teh mak mani alus kieu nya gede aya kana 25 gram na mun payu mah lumayan we mah oge boga duit milu atuh mah kaselah di imah oge jeung keung deui eueuh sasaha hayu rek milu ge pek atuh gora disalin baju budak deui salinan tong bebulucunan era ku batur Ma Eje bari ngasupkeun deui kongkorong kana wadahna ari Nyi Jumsih terus disalin teu diwedak teu naon da puguh teu boga nempo kitu teh indungna mah ngan bati ngahlas watireun geus acan Nyai buru-buru geus beurang teuing ke mak sakedeung deui Nyi Jumsih ngagero ti jero pangkengna teu lila torojol kaluar cing atuh Nyai make baju teh tong nu belel kitu pan boga lain nu rada pantes oge geuning ti heula mah nempo maneh make baju kekembangan hejo ari emak pan geus beak dijualan da manehna teu usaha
lebar-lebar oge kapaksa we tibatan budak paeh kalaparan mah eueuh deui baju nu rada bener ngan tinggal ieu hiji-hijina komo samping mah nepi ka kieu nah atuh kumaneh teh lain dijurungkeun usaha piraku jelema ngora teu payu kana gawe mah kacida teuing hirup teh nyai maeje rada ngahlas ngarasa watir nitah digawe mah kurang kumaha teu sirikna unggal poe dijurung-jurung tapi tetap embungeun kalah ngajual barang pamajikan nyaeta atuh mah tiba heula oge abdi teh geus hayang balik ngan ditahan wae sugan ayeuna aya alasan geus we lah engke ari datang urang esek-esekeun hayu gara indit bisi kaburu pak gade bubaran mangkaning ieu teh duitna ditungguan pisan ku nu bogana. Nyi Jumsih nutup-nutupkeun heula panto geus kitu terus nuturkeun indungna celakana beca teu kacaturkeun di jalana maeje jeung Nyi Jumsih geus datang ka pak gade beca gancang dibayar juturun dagoan we di dieu nyai mah marek ka jero heula nawarkeun ka bandar cicing wae nya da mah oge moal lila buru-buru atuh mah tah duit bisi keur jajan budak. Ibu eje geus kitu mah manehna terus ka jero pak gade ari Nyi Jumsih ngadagoan di sisi emper toko. Nah atuh keur kitu teh lar aya beca ngaliwat ka kulonkeun nu ditumpakan dua nonoman nu hiji awewe nu hiji deui lalaki. Kabeneran wungkul Nyi Jumsih ngareret ari gebeg manehna ngagabag sabab panenjona teu bisa dibobodo jelas lalaki nu bareng jeung awewe teh salakina sakedapan Nyi Jumsih neuteup hayang ngayakinkeun kana panenjona moal salah eta teh salaki aing ku sareret ge aing geus bisa ngayakinkeun saha atuh awewe nu bareng jeung manehna teh tetela ayeuna mah katenjo ku sorangan ngeunah-ngeunah we meureun boga duit ngadon sosonoan bebeja ka aing rek usaha buktina kieu kajadianana awas ya ku aing moal diantep geurentes hate Nyi Jumsih gilig hatena rek megat beca nu ditumpakan ku dua nonoman teh horeng sangkaan Nyi Jumsih teh teu nyalahan sabab eta nu dina beca teh Jang Adim jeung Euy Suryati nu kakara balalik di Grand Hotel Lembang. Malah Jang Adim ge ngareret ka Nyi Jumsih atuh puguh jol gebeg wae ngagebeg gancang manehna ngabalieur bari awakna ngadegdeg. Kunaon Kang meuni sapertos nu mendak hareuwas Euy Suryati bari ngareret Jang Adim manehna kaget nempo perubahan semu Jang Adim. Teu naon is tembal Jang Adim mani ngalelepar. Kunaon atuh meuni teu puguh-puguh jolo sepak kitu rarai teh nah teu damang Kang teu is kaduhung we akang teh dumeh urang teu tiasa lami-lami sosonoan nembe ge sewengi tos wangsul Jang Adim mere alasan nah atuh Kang da teu kedah di hotel wae di bumi ge moal aya nu ngawagal Euy Suryati manehna percaya teu boga curiga mohon ya Jang Adim bari terus ngomong ke tukang beca sangkan digancangkeun sedang hate geus dugdeg hariwang pedah bieu nempo yen pamajikanana ge ngareret ka manehna hate ratug tutunggulan geus kacipta naon akibatna mun bener Nyi Jumsih nempoeun teh geus moal salah tangtu aya diributan leuheung mun di imahna kumaha mun seug Euy Suryati jeung Ibu Mimi nyahoan meureun rusiahna kaboker kanyahoan leuwih bahaya sabab manehna disalahkeun ku dua belah pihakanana. Ku Euy Suryati tangtu dicarekan disebut tukang tipu ku pihak pamajikanana moal beda komo mun seug Nyi Jumsih geus nyahoan yen manehna nginjem duit ka Ibu Eje. Cilaka ceuk pikirna aing bakal kabendon. Mungkir geus moal bisa ngalawan moal pimenangeun. Nah atuh si Jumsih teh make aya di pak gade sagala moal kitu bareng jeung indungna mah bisa jadi leuwih cilaka deui mun nya manehna geus nyahoan kana kalakuan aing ka indungna mah
Kumaha atuh kuduna aing teh kitu cek gerentos hate Jang Adim bari ngaliekan ka tukang nempuan Nyi Jumsih nu ari tengah janteng sisi jalan tayohna wae Nyi Jumsih rek ngudag ngan beca kaburu-kabur manten atuh Nyi Jumsih teu bisa kumaha ari rek kana beca ngan ukur boga 10 perak ari rek ngaberik era ku batur sieun disangka jelema teu waras antuk namah gregeteun tetela nu bieu teh salaki aing da moal kabur mun batur mah hanjakal aing teu nyekel duit da mun aya keur ongkos mah ku aing disusul kana beca mak deui mani lila geurentes Nyi Jumsih kekerot ret kakulon beca beuki jauh wae ngan untung manehna apal kana merek beca nu ditumpakan ku Jang Adim jeung Euy Suryati nyaeta beca merek dasar milik ti Jamika bogana Neng Jui ari tukang becana di baju bodas didudukui samak ari Euy Suryati beuki heran wae nempo Jang Adim kawas nu geumpeur kitu teh pok deui nanya aya naon Kang ningalian wae kapengker teh henteu is ieu akang teh nyeri beheung tembal Jang Adim bisa wae ngawadul nama ulah ningali wae kapengker atuh nyeri mah keun ke ku abdi bade digosok kurmason mohon ieu dadak-dadakan meuni seueur anu karaos ceuk Jang Adim deui siga nu heueuh enggalkeun mang pun lanceuk teu damang Euy Suryati nitah buru-buru ka tukang beca nu dititah segut ngaboseh najan leuleus oge maksakeun maneh da hayang ngabulkeun ka hayang panumpangna menta gancang digancangkeun menta laun dialunkeun sarepet beca maju beuki tarik ret Jang Adim ngalieuk ka tukang Nyi Jumsih geus teu katempo atuh plong wae hatena ngemplong boga rasa Nyi Jumsih moal nyusul padahal harita teh Nyi Jumsih keur hari wus-wus bebeja ka indungna yen bieu panggih jeung Jang Adim keur rerendengan jeung awewe ngora dina beca atuh Ibu Ece ngagabeg nyoh wae ambak nu bener Nyai bener mak dia gerek disusul ngan teu kasusul ari rek kana beca da teu boga duit ayeuna mah syukur aya mak geura hayu urang susul Nyi Jumsih ngajakan buru-buru nyusul Jang Adim geus jauh meureun Nyi diheung bisa kasusul jeung kudu ka mana nyusulna kakarage nepi ka parapatan Gardu Jati meureun mun disusul teh asal tukang becana nu bisa tarik ngaboseh tangtu kasusul mun lempeng bisa kasusul teh kumaha mun mengkol ari duit mah aya kebeneran dia payu menang meureun 1000 mah batina oge sok atuh buru-buru nawar becana susuganan we kasusul mah eje bari ngageroan beca geus teu adu tawar deui celak wae naraek geuleuyeng beca ngageuleuyeng kakulonkeun kabeneran tukang becana budak ngora tukang ngebut tukang balap atuh barang dititah gancang teh sabrut bae ngebut loba beca kasiap sakitu seserepet ge Nyi Jumsih jeung Ibu Eje teu hariwangeun tabrakan da kadorong ku nafsu teh hayang bisa nyusul beca nu ditumpakan ku Jang Adim jeung Euy Suryati tapi geus tepi ka Jamika ge beca nu diberi teu panggih deui sigana wae geus jauh kakulonkeun bade ka mana ieu teh Bu tukang beca bari hahehoh nanyana ka Garuda Jang make ka Garuda apan susuganan kakulon sugan we atuh yi kapanggih tapakna enggal Jang aya nu keur diberi puguh ku Ece teh ceuk Nyi Jumsih mangga ceuk keun ku abdi urang kebut lah tukang beca nyanggupan nyawe ngabosehna teh beuki tarik sakitu dinu nanjak ge teu ngurangan kacepetan sanajan panon Nyi Jumsih ngulincer unggal beca ditempuan barang nepi ka dungus cariang ret Nyi Jumsih nempo beca dasar milik keur eureun sisi jalan ari tukang becana diuk di jero barang disidik-sidik jelas eta teh beca nu tadi ditumpakan ku Jang Adim jeung Euy Suryati atuh Nyi Jumsih gancang nitah eureun ka tukang beca Kek Jang eureun heula reug beca eureun di sisi jalan beh kidul nurut ka panumpang nah ari Nyai make eureun di dieu Ma Eje nanya semu heraneun itu mah beca nu ditumpakanana teh geus aya di dieu tuh nu tukang becana di baju bodas itu jadi pasti maranehna oge moal jauh ti dieu geura urang tanya ka tukang becana
Ma Eje terus mayar ongkos beca 50 perak geus kitu berebet mentas jalan ka belah kaler langsung nyamperkeun tukang beca nu tadi narik Jang Adim jeung Eis teh. Punten Mang, bade tumaros. Oh, mangga bade naroskeun naon? Jawab tukang beca. Nembe teh Mang narik ti mana? Di Jumsih semunu teu sabar. Di stasiun, nah kitu bade aya naon nyai? Nah kenal kanu nembe kana beca Mang teh. Manawi matak ditaroskeun oge anjeunna teh saderek abdi mung tos lami terpendak dipilarian ka ditu ka dieu ari nembe katingali dina beca nya ku abdi disusul tapi tos teu aya ka mana nembe teh angkatna Mang. Leureun mah di dieu angkatna ka ditu ka gang teras ka kaler ari bumina duka teuing Mang mah teu terang taroskeun we gara ka urang ditu. Timbal tukang beca. Nuhun Mang, abdi tos diwartosan ku Mang. Keun sugan kapendak ayeuna mah bade dipilarian. Pun anak eta teh tos lami ngumbara ka Bandung. Margi hoyong pendak nya ku ibu di Paluruh. Nuhun we ayeuna tos di Pasihan Terang. Ibu Eje ngawadul sedang hate geus gregeteun. Cobi we geura pilari ka palih kaler. Mohon Mang, mangga atuh. Nuhun nya Mang. Geus kitu mah leosnya Jumsih jeung Ibu Eje kakalerkeun leungeun baju disingkilkeun hate ngageremet hayang geragok panggih aisan budak dipageuhan huntu kekarot ngageremet. Demi harita sanggeusna turun tina beca Jang Adim jeung Eis Suryati terus buru-buru balik ka imahna. Datang ka imah nyampak Ibu Mimi keur eueuh teuing ka mana teuing ka mana. Panto dikunci ngan kuncina dipihapekeun ka tatanggana. Atuh ku Eis Suryati gancang dicokot. Brai panto dibuka. Sup arasup ka jero babawaan keur oleh-oleh ka Ibu Mimi ditunda dina meja. Ari Jang Adim ngabaheuhai di petengahan. Bari ngahulang da puguh keur koleng. Bingung nyang hareupan akibatna. Hate teu boleh gegebegan kasieun jeung kahariwang beuki nambahan. Rek balik haroream hari rek cicing teu boga duit era sok sieun Eis aya pamentana atuh Jang Adim ngahruk pikir muter neangan akal nu bakal bisa ngabereskeun persoalanana. Sabalikna Eis Suryati kalah beuki teu ngarti sanggeus ngaberes-bereskeun babawaan. Eis Suryati nyamperkeun ka hareup gek diuk hareupeun Jang Adim pok nyarita. Kang sanesnya dibeheung akang teh cobi ku abdi urang baluran ku remason. Sawios Is daya nama tos henteu nyeri teuing. Timbal Jang Adim semu nulung se. Kunaon atuh akang teh meuni bararenten pisan waktos dina beca sapertos nu gempeur mendak kareuwas dongkap ka dieu kalah ngalamun. Abi mah heran kunaon atuh akang teh. Duka atuh Is akang teh lalungse kieu. Awak mah da teu kuat teu kieu duka kunaon atuh. Kirang kulem panginten wengi tadi kulemkeun deui we atuh Kang ayeuna da ibu teh aya mangga kulemkeun Kang. Da teu tunduh Is urang peseulan atuhnya. Eis Suryati bari pindah diukna gigireun Jang Adim ragamang leungeunna kana tarang Jang Adim lalaunan ramona mencetan. Awak padak nafsu kahudang deui atuh dikitukeun mah Jang Adim cicing da puguh ngeunah ngahenen bari kumetap. Sacara teu sadar leungeunna pindah kana cangkeng Eis Suryati kep nangkep pageuh nu mencetan ngajerete malik ngarontok. Duk Eis Suryati nyarande ku Jang Adim dirontok di celepot tina bibir kadenge nyelepot horeng bibir padu silih sentak. Waktosna kabujeng see pamirsa sakituan tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.